Tenang cu. Biasa we ieu. Bal cebor. Reka mana? Reka pasar rek nitip mah roti viral teh nu ayeuna ningan. Oh, nu keur sepurang teh. Roti viral rek nitip mah reka pasar. Hubungan atunya keur teu boga duit. Sok hubungan sok. Hiji kuduannya. Heeh, ya Sabaraha 7.000. 7.000 ya. Bisa rek nitip. 7.000. Kadenya angke dibagi dua sing aman. Heeh. Lah lila. Ini lah iya. Lakan gagong kayak deh mah. Ada salah. Halus ya kasar. Lila nu ka pasar teh nya ti isuk jedur sampekeun ka tengah poe jeder manakan sarapan beuteung lapar hoyong roti. Situ kadahar mangpangna mah dahar ayeuna teh. Susul ka imahna ah. Ya hampura ucu ha. Gila jabani ngantri jabang mobilna hararese jaringan heuh. Bieu teh rek disusul ka imah atuh balik-balik meuli roti ti isuk nepi ka Hararese mobil macet. Ngan ti isuk jedur sampai ka beurang jeder roti anu Iya. kasar abi. Iya nyata roti teh tuh geuningan padah mani mahal geuningan boro-boro aya keur diduakeun ieu teh. Mahal pisan roti 7.000 ari ongkos 15.000 akhir. Mun teh deui ngajakan apanan nanya teh pan arek hubungan. Heeh, teh kerubungan tadi mangan pada ongkos double. Kana mah abi mah hayang 7.000-an panggedeuna abi mah. Ongkos teh gantian heula. Mau abi mah geus sakitu hayang amung. Oh, jeung mahal roreang. Terserah. Kan mah urang nitip bae kitu gawe lah. Murah di dua. Murah nitip berapa kitu mah roreang. Ka dieukeun Roreang bang capek jabat capek jabana. Aku duit ka dieukeun 7.000. Iya, heurang orang duakeun lah nyokot duit kan ieu dan ditempel ka ongkos 20.000 sedangkan harga ieu sabaraha 7.000 ari ongkos gede 20. Moal kenalan. Udah bener kalau ngaduakeun nangke. Ada teu kuat lapar. Sada nu keur parah dia omong aya naon di belah kulon. Urang pisahkeun ieu keur pasea. Cewa abi memohon HP deui mumun kitu geuning jeung mumun mah. Cucu mana mah licik hayang cicik hayang nana hungku cucu mana mah roti hayang tinggal blank Kata duit jaban teh tengah beas bosan duit teh jaban tengah bosan jaban hayang tinggal blank urang nu capekna kana mana Aya naon ieu teh? iya karurungan roti keur aya roti harga 7.000 ari ongkos 20.000 lihat itu balik lawan disusul ka dikeun. Di mana mun malina ieu roti? Singaparna ieu beli teh jaban macet mobil Oh nya kitu mah duit teh geus sabalikeun atuh kana beas. Dek kalau tinggal heula jerona mah tinggal heula jerona kala. coba ditilang teh make masker lieur mana hayang nana hungkul cucu enggeus sing ka mah dek nitip moal Ah pokona mah roti hayang Oke, ulang tinggal heula jerona, ieu bisi aya naon-naon di jerona tinggal heula. Aya mah jerona ge uyah wungkul tuh. Uyah wungkul jerona. Oh berarti rek nipu nya 7.000 nya lila. Teuing nu pojong teh napa kana mah roti we nu ngeunah nu biasa roti viral teh anu usum ayeuna. Amu pokona mah hayang balik roti mun teu. Ya we atuh uang bagi dua ya namanya. Sok keduakeun sing aman anu capena sing gede. Uang bagi dua. Sing gede nu capena. Di mana itu malina teh? Di Singaparna geus bukan nama capek. Sana kuduna ti loak mun roti Oh mah. gitu. Da teu apa atuh. Da jauhnya Omo mah. dia mana ngeun kota-kota rasi nangan ge Ya teu apa. bagi dua uyah wungkul Nah, mah. kaos asahan gitu-gitu nya obat teu geus lapar. Ame sarua Oh, kira heula. buru lapar buru. Ame sarua kira. Ngempul kana beungut tidak. Nya. Yo ya di mana anu ya? Lu bukan capek. Ngomong hayang Cucu atuh kana kunan mana mah tinggal hayang ngapur awe apa? Capek. Kudu sarua. Sok, ieu jangkung nu mana ieu tinggal. Iya, tadi hayangnya. Abi Jadi cucu yang mana? Hayangnya. Abi ninitna, nu ini anu capek ya. Kela wong sarwakeun heula kela. Hah? Nah, ada anu cicing anu ngeunah, nah tinggal di mu ngasih sarua. Mang sarua. Iya, iya. Kan itu kana mah. Iya, iya, Kela wong sarwakeun heula, atuh sarwakeun heula da tuh da beda. Kela. Har. Be aku si Adam geuningan ari urang teh anu kan urang teh uduna.
Kira ieu mah ame ngara aya nu henteu ngarasa dirugikan sarta urang. Sok singkali kira-kirana mana ieu anu hayangna atuh nu mana nu belah mana sok. Iya. Hayangna. Kira Itu mana bisa kayak nggak etan lagi. kira ngaratakeun heula. Kan kana hatana ge salam dunya nya ieu mesti meuli ka teh imas ieu mah hatana bapak. Ieu mah kumaha. Udah, Sama sarua kala. nya kesal. Bubata manggi meureun roti ngemnya wadi gua mah. Kala tuh. Bisa gua kana banget. Iya. Ya. Iya. Kala. Tuh beda kan dangkungna ge. Sing sarua tuh urang mah ngadakan tebeak geuningan mah kabagian anu yuranan. Iya. Ya. Asa berengeunana nah asa ngorotan nya mun. Ya. Mumun, ya ngorotan. Kudu raringungkeun ngalikeun aja tuh. Beak aku sorangan rugi. Iya. Ongkos Iya. 20.000. Iya. Mana sarua, cicing, dia kan diamankan, dia kudu cicing. Nah, jeung kabisa, da kudu rata ngabagikeun mah. Apaan? Mak milik batur di dahar, urang udunan, lingkungan, sebeuh dinya. Kapan hayang dibagikeun kudu adil. Abang bisa kena jalan galang atuh di dahar linglung atuh. Roti bebek. Ya enggak bisa dibeakan aku sorangan antep ah. Karugi-rugi, kagok rugi. Nya mah capek keun ieu makan naroh, embung ah. Lain adil-adilan eta mah hayang sorangan. Kan roti Sabola teh ieu. teuing rudet. Kana hatana abang ngaletikan kana kabeh. Ieu kumaha juga mah ieu. Bae kopi beakeun. Atuh ieu mah nyanyar piatoheun Di mana we rezeki anak soleh mah. Aya nu pas ya merebutkeun roti lumayan boga milik ya. Kalau mah pernyataan gareng cara rape. Aya nu pas ya mah dipalebut roti. Bisa ahkeun we make trik. Make trik dari pagi hayang bisa mah. Anjing nggak sawaleg. Lumayan. Dua atuh anu kuduna kuduaan ieu sorangan. Waleg keur mau cai. Udah. Ya. Sesat. Terus roti. Tolong hayangin aduh. Tolong hayangin tolong. Ikuti terus keseruan kami. Jangan lupa like and comment. Subscribe. Oke. Kenal Pendi.